Di buruan imahna si Wardi. Harita masih keneh be. Lumangsung na tarung alot pisan. Nyatana harita si Romada ngalawanan si Korna. Si Korna harita kadese. Kurang segan penajangna si Romada nu ngagunakeun bedog kilat beureum teh nu kawilang ngabahayakeun pikeun si Korna. Harita si Korna leluncatan saterus nama harita pancun nangtung deketan si Wardi. Si Korna jika nanti minta bantuan ke si Wardi. Tapi si Wardi hari-hari be. Lantaran dina lumangsung nata tarung teh ulah aya anu wani-wani mantuan. Pokoknya mah tarung teh kudu hiji lawan hiji. Ayo Shinrat, ayo Korna. Ayo Korna, lawanan atuh si Romada. Kalakan kamu nur, ayo atuh nasdeh. Aing ngamal mantuan, sok lawanan si kemampuan. Mun wani kene lawan, mun teu wani mah nyangeus we atuh. Bahaya-bahaya eta bedog teh. Seukeut jeung ngandung hawa panas eta Korna. Si Korna teh sieun Wardi ku dewek teh. Madak nyamperkeun kanjeun minta bantuan eta teh. Oh, wari bantuan ku dewe ke moal. Romada sokennya terajang deui. Ayo Korna maju deui ka sia. Si Korna dina waktu harita kudu ngagunakeun jurus-jurus simpenan. Nyatana jurus Raja Angin jeung jurus Dasen Rara. Raja Geni jeung Raja Banyu mah tetelah temetu tah ka si Romada teh. Lantaran terus-terusan ditarajang atau dirangseg ngagunakeun jurus bedog kilat beureum teh. Ada ya tada ya cerilat. Si Romada langsung rajang deui. Bedog kilat beureum harita nyuruwukeun dada si Korna. Si Korna dina waktu harita bisa maca sakabeh gerakan si Romada ngagunakeun jurus Dasen Rara. Buru-buru harita loncat ngajauhan eta patempatan. Cilang geblas serangan si Romada harita teh geuna. Si Romada terus-terusan harita ngarangseg nyusul ke si Korna. Ika mana bae oge si Korna lumpat tangtuna bae bakal diudag ku si Romada. Cilang blas. Sauki. Bedog harita sing kolepat menikeun kalir kilat bae dina pada cepetna keranan jeung di ngandung hawa panas. Eta bedog teh sumebeureum hawana memang panas. Kokelepatan harita rek narajang ngabeunangkeun badan si Korna. Si Korna harita raga teh ngagunakeun jurus Raja Angin. Manehna ngedorongkeun dua dampaleungeunna. Kejadian saterusna memang karasa ku si Romada harita aya angin ngagelebuk neumrakeun abadana. Tapi untung si Romada gerikat harita ngagunakeun jurus angin geni. Bedog harita aya di hareupeun dadana caklan ku leungeun katuhna, cenah leungeun kencana harita dibukakeun. Ari bedog mah teu dilepaskeun didorongkeun eta dua leungeun si Romada teh ka hareup. Balu karena harita bantrokan dua kekuatan angin ngalewatan leungeunna masing-masing. Harita geus teu bisa disingkahan deui. Hiuk serowuk hiuk. Juluger harita. Kadenge di eta patempatan teh. Merikeun ka juluger ka Jamantara. Malahan mah kekuatan si Korna jeung si Romada harita karasa pisan ku jalma-jalma nu hadir di dinya, termasuk ku si Wardi, ku si Montar, ku si Garmo jeung si Ambarawa. Eta angin samran tina dua kekuatan nu bantrok teh menikeun ka karasa kana badan, malahan mah imah oge harita menikeun ka ngarekot. Maklum imahna panan imah panggung teh. Si Romada si Korna harita terus-terusan ngagunakeun eta jurus nyantana jurus angin geni. Hiji deui mah nyantana jurus Raja Angin terus digunakeun. Sabadana ngaceleger Jamantara terus harita didorongkeun deui. Antu puguh we celeger deui. Dua kekuatan angin bantrok jeung bantrok di bae. Jalma-jalma nu hadir nyatana murid-murid si Wardi anu 20 urang teh harita
menikeun kasing polohok malahan mah aya nu nyumput sagala jeung deui pengeusi eta lembur geus sarua harita nempokeun ti jarak anu anggang sieun ku kahebatan kasaktian si Korna jeung si Romada. Si Romada jeung si Korna terus-terusan eta ngedorongkeun dua leungeunna ka hareup. Cileger. Harita kadenge di bae. Sora bantrokan dua kekuatan angin harita kadenge menikeun kasing cileger jomantara. Malahan mah harita kalakai oge nu aya di handapna taneuh harita rabeng ka jomantara ting ka mana. Dangdaunan oge tina tatangkalan rabeng deh ka jomantara. Si Wardi jeung anu sejenna nempo kitu memang ngabahayakeun eta jurus teh mun terus-terusan digunakeun. Tapi da kulantaran larangan nu matak terus-terusan wae harita digunakeun ku si Korna jeung si Romada. Da lamun lengah teh mah si Korna tangtu bae bakal ngalayang sarua si Romada ge lamun teh mah balangah bakal ngalayang. Katumbrah ku kakuatan masing-masing. Ragadak si Korna gunakeun tanaga sapenuhna, si Romada ge sarua harita ngagunakeun tanaga sapenuhna. Manehanana hayang mungkas eta tarung, sarua si Korna ge hayang mungkas tarungna. Ragadak, kurawok, duarana harita ngakurawokan daruan barecing lompat harita ngaceurelat sangkan. Dua leungeun si Korna jeung dua leungeun si Romada teh padeukeut antuk nama engke teh bakal bantrok. Cerelat, hiu kup. Bantrokan dua angin harita terjadi di bae. Cileger. Adengena menikeun kahandaruan. Dina waktu harita mah kulantaran ngagunakeun ilmu pamungkasna masing-masing. Tenaga lapisna oge dikerahkeun kabehanana. Teu aneh harita sabadana kadenge ngabledag si Korna harita ngacengkang ka tukang, si Romada ge sarua harita ngacengkang ka tukang. Kalayang, dua nena harita ngalayang. Dua sukuna roesan jeung dua leungeunna di jomantara saterusna mah harita. Kedaput. Si Korna harita meubet kana taneuh, si Romada ge sarua harita meubet kana taneuh. Sedangkan si Romada mah korejat harita hudang deui. Dina sisi bibirna ngalai getih harita. Sedangkan si Korna dina waktu harita dila kana hudang teh maklum manehanana teh kabeunangan ku jurus si Romada teh nya teh angin geni nu matak hese pikeun hudangna. Daya tahan si Korna eleh ku daya tahan si Romada. Si Romada buru-buru nyalurkeun tanaga lapisna sangkan tatuna teh henteu parna teuing. Kecilok harita ngaluarkeun getih anu bakal ngubung dina dadana mun teu buru-buru dikaluarkeun. Si Wardi, si Garmo jeung si Daden harita nyamperkeun ka si Korna saterusna mah dulungan sabisa-bisa be. Sabadana ditarekahan mah ku tiluan si Korna harita bisa cengkat bisa hudang deui. Si Romada oge harita geus aya di dekeun si Ambarawa, si Bontar jeung Sendrata. Opatanana harita ngumpul dulungan wadia baladna. Sedangkan si Ambarawa jeung anu sejenna mah teu wani nulungan lawana. Dan memang hal ieu mah hak masing-masingna. Si Wardi teu wani nyamperkeun ka si Romada lain hartina mumusuhan. Ieu mah memang saking kunyaah ka anu jadi baladna. Sabadana tarung harita aya kana opat kalina tarung tetelah anu maju tarung saterusna teh di golongan si Wardi mangan si Wardi nawe anu unggul teh si Daden ele, si Garmo ele, si Korna oge ele. Sedangkan di golongan si Ambarawa mah Ambarawa unggul, si Romada unggul, Sendrata oge unggul. Tangtuna bae hiji patarung kete bakal ngalawanan baladna sorangan. Bisa bae Sendrata ngalawanan si Romada atau si Ambarawa.
Sabadana si Korna harita jag-jag deui, jeung si Romada oge harita geus jag-jag deui. Si Romada tangtuna bae moal waka ditarungkeun lantaran kakarap ieu tarungna. Pastina bae anu bakal tarung teh Senrata atawa Ambarawa ngalawanan si Wardi. Kok si Wardi harita cumarita ka si Ambarawa jeung Senrata katutu si Romada. Tete lah euy, di golongan anjeun teh Ambarawa hebat. Ngan cuman dewek we anu masih keneh nangtung teh yeuh. Babaturan kula nu tiluan arele euy ku Andika hebat Andika teh. Tah ayeuna dewek dek nengtukeun sikape berarti kudu ngalawanan saurang di antara anjeun tiluan. Sesana berarti oyana we tarung eta mah. Rek sabe anu jelas mah dewek iteh nangtang tarung ka anjeun Senrata. Kumaha panuju? Ira ku teu wani ngalawan dewek. Jadi lah, teu naon tarung jeung saha ge. Siap dewek mah. Ya orang mimitian Wardi. Cilang si Wardi loncat. Cilang Senrata oge loncat. Jadi bakal tarung tengke si Ambarawa ngalawanan si Romada. Eta mah saguru saelmu sing bakal saha anu unggul. Ada si Wardi jeung Senrata mah eta mah beda guru jeung beda elmuna. Dua jidim hari tegas adu hareupan di tengah pakalangan tarung. Dina poe harita peunaon poe lumayan panas, tapi kakapeungan panasna teh kapeung kahalangan kumega sakapeung panas kitu jeung kitu bae. Jalma-jalma beuki teh beuki ngagimung, tapi memang teu wani ngadeuketan, bisi ngabahayakeun ngabarerang ka dirina masing-masing. Mematak nempokna teh tika anggangan bae. Urang mimitian lah tarungna tuh. Urang mimitian. Jurus dewek tang tu bakal digunakan. Mimitian curilat. Si Wardi harita naraja ngagunakeun jurus Raja Geni. Mangrupakeun jurus pinunjul anu digunakeun kumanehanana Raja Geni jeung hiji deui Raja Banyu. Leungeun kenca. Raja Banyu leungeun katuna nyatana Raja Geni ngandung hawa panas jeung tiis. Senrata dina waktu harita ngagunakeun jurus iblis peteng teh mangrupakeun jurus anu bisa ngarobah alam anu asalna caang jadi poek mongkleng buta Raden teu kaciri curug-curug acan. Dina waktu si Wardi harita ngablesat narajang kana badan Senrata ujug-ujug reup harita alam teh pelabah dinya di buruan imahna si Wardi teh jadi poek mongkleng buta Raden. Rengkog si Wardi harita ngarengkog lantaran ngadadak di eta patempatan teh jadi poek. Kakara oge poek sakedeung jeung si Wardi teh ngarengkog atuh puguh we pikeun Senrata mah kasempatan nu hade pikeun males narajang. Cerilat hiuk sukuna harita ngablesur najong harita kana gado si Wardi. Si Wardi bisa ngarti tangtuna bae musuhna harita bakal narajang ka dirina. Buru-buru harita loncat ke tukang cileung kalayang cibalit celik. Harita si Wardi pancu nangtung, tapi dina kayaan anu masih kena poek. Lantaran eta poek teh terus-terusan nuturukeun ka si Wardi. Akaroga pancu nangtung harita sayak hiuk Senrata harita naraja ngaringkas dua sukuna si Wardi. Si Wardi bisa ngerasakeun kana gerakna Senrata. Senrata ngamaksud ade ngaringkas dua sukuna si Wardi. Cileung ngalayang plos. Sedangkan Senrata harita teu keuna. Wardi harita loncat, cileung Senrata oge harita loncat. Siap. Duarana harita laluncatan di Jomantara. Dikenjal mas sejen nyatana si Bontar, si Garmo, Ambarawa, Romada jeung anu sejenna oge sarua harita teu bisa nempokana lumangsungna tarung di jero pakalangan lantaran jadi poek mongkleng buta Raden. Si Wardi oge eta mangan ngira-ngira unggul jeung dengan saukur bisa ngadedengikeun jeung ngarasakeun kana kakuatan lawanna. Kalayang juralit celik harita dua cirim teh pancu nangtung. Si Wardi aya di hadapan Senrata harita buru-buru narajang. Curilat. Senrata harita ngagunakeun elmuna ngeblesat harita dek nonjok kana dada si Wardi. Si Wardi harita bisa ngarasakeun deui bae yen aya kakuatan anu narjang ka dirina. Setik deui Senrata harita nonjok teh tonjokanna teh geuna kana dada si Wardi.
Si Wardi harita ngapendung kulengan katahuna. Kolepat, Senrata harita pindah tempat. Manehanana harita pindah tempat. Kebelah kencaeuna si Wardi. Dina kayan gitu perep katuna Senrata harita ngegedor. Kena pisan kena dada si Wardi. Hiu jobet. Jarik jeg. Saya hiu jobrot jerobet cedak. Si Wardi pikeun anu kadua kali ngagorowok lantaran dihantam 3 kali ngahantam ta. Loba dada poho jeli jeung cukang irungna. Dalik deg, jarik jeg. Si Wardi harita dada diganjeng ngajarik jeg bari jeung ngarasakeun kanyerian pohara. Cukang irungna untung henteu potong oge. Dina irungna harita ngalai getih menikeun ka beureum. Tapi kulantaran poek teh ngagunakeun iblis peteng si Senrata. Jadi ngan saukur basa hungkul karasaku si Wardi mah. Senrata harita pancu nangtung. Si Wardi ke sarua harita pancu nangtung. Tapi napas nangos-ngosan si Wardi mah. Rakatak Senrata harita ngagunakeun elmuna. Manehna ngamaksud harita hayang buru-buru naon. Hayang buru-buru mungkas tarungna. Harita Senrata ngagunakeun jurus jejekan maut. Mangrupakeun jurus anu geus diwariskeun ku Jayapati guruna. Cerilat. Harita Senrata ngacerilat si Wardi bisa ngarasakeun yen aya bahaya ka dirina. Buru-buru loncat ka jauhan. Cileng. Harita loncat ka jauhan, tapi Senrata oge buru-buru harita nuturkeun kana sakabeh gerakan si Wardi. Pikeun Senrata masuk sanajan dina kaayaan anu poe katempaeun lantaran manehna nama boga antina. Sapati-pati boga jurus iblis peteng lamun teu mah henteu bisa nempo di jerona. Si Wardi lompatan ka itu ka dia terus diudag harita ku Senrata. Anu antuk nama harita jejekan si Senrata teh geuna kana tonggongna si Wardi. Hiu jobet, tolonjong. Si Wardi harita nolonjong, gebruk. Si Wardi harita mebet kana taneuh labuh. Saterusna mah hudang deui lantaran bisa diterajang ku Senrata. Si Wardi keselen oge lantaran manehna henteu naon teu bisa nempo kana kaayaan di eta pakalangan tarung. Senrata ngagunakeun papoek atuh da jadi poek Butaraden teh atau peteng teh jadi si Wardi teu bisa nempo ka itu ka dieu. Nah kulantaran kitu si Wardi jadi ngabebi buta. Jurus Raja Angin harita digunakeun pikeun ngelehkeun Senrata. Ucara kitu tangtuna bae. Senrata teh bakal eleh ngajengkang ceuk pikir si Wardi. Tapi Senrata kecepatan gerakanna memang luar biasa. Adalah ari Senrata mah lancar-lancar wae neuteub atau nempo di jero pakalangan tarung teh pikeun manehna mah teu pawe. Nempo si Wardi ngagerakeun leungeun geus pasti bae bakal ngagunakeun jurus Raja Angin teh ya. Olepat, Senrata harita geus ngolepat aya di tukangan si Wardi. Gak sahasa leungeun katuhuna Senrata teh harita mabuk kana pundukna si Wardi. Hiu, jubet. Poyongkod. Si Wardi harita moyongkod ka hareup. Hiu, jubet. Ujurna harita dijejek ngagunakeun jejekan maut. Solontot, gedebut. Si Wardi harita mebet kana taneuh. Sirahna harita kana taneuh menikeun kararud lantaran eta taneuh teh termasuk taneuh anu teuas. Cileng Senrata harita loncat siat karawak. Senrata nyeklan 2 sukuna si Wardi. Saterusna mah harita dipangpengkeun ka layang. Hodan si Wardi harita ngalayang. Tangtuna bae bakal kena bilik imah mun teh si Wardi teu buru-buru ngagunakeun elmuna. Hibegwer si Wardi harita ngagibekeun badanna saterusna mah muter jeung mantara. Yuk cedak sukuna harita dijejekeun kana bilik imah. Saterusna mah harita jumbalik trik. Si Wardi harita pancu nangtung. Akara oge pancu nangtung Senrata geus narajang di bae. Harita mah ngagunakeun dampa leungeun katujeng kencana nyabok kana pipina si Wardi. Yuk jebet, yuk gablok. Ngeuweung di bae si Wardi harita ngeuweung lantaran manehna teh ngarasakeun nyeri anu pohara. Yuk jebet, dadana harita dijejek ku Senrata. Saterusna mah harita gedebut. Badan si Wardi harita mebet kana taneuh. Si Wardi dina waktu harita ngalaman tatu anu lumayan. Si Garmo, Daden jeung si Korna ge teu nyangkaeun tetelah Senrata teh mibanda jurus anu hebatnya teh jurus iblis peteng ngajadikeun poek di dinya. Da lamun teh mah normal mah biasa cang. Tangtuna bae si Wardi teh
bakal bisa ngalihkeun Senrata. Disebut licik teu bisa lantaran ieu mah da jurus. Ari ngaran licik mah beda deui. Bisa teh mah ngabongohan, bisa ngagunakeun jarum racun atawa naone kekebul-kekebul anu bakal ngakibatkeun eleh. Tapi ieu mah teu termasuk licik lantaran digunakeunna dina waktu pahareup-hareup. Hai Wardi, maju deui. Dek talu kata moal yo. Katampuna mari po yo, kabeunangan jeung kabeunangan bae. Karunya teuing. Tong ceurik atuh Wardi, tong ceurik. Si Wardi dina waktu harita biheung pikeun. Teruskeun di lumangsungna tarung. Manehanana geus mikir sate kapolah kumaha carana. Tapi tetep bakal eleh jeung eleh deui. Uniang si Wardi teh hudang saturus sama harita pancunang tung masih keneh awe di dinya teh poe kebutara din teu katempo naon-naon. Geus Senrata geus. Dewek ngaku eleh euy. Anjeun memang hebat. Dewek eleh geus. Da sabaraha kitu mas Senrata narik jurusna, jurus iblis peteng teh harita ditarik saterusna mah aseup hideung teh ujug-ujug gelas we ngaleungit. Si Wardi katempo harita cukang irungna teh getihan paba irungna. Diusape buru-buru malahan mah disusut ku bajuna. Ambarawa si Romada si Bontar jeung Senrata ngerasa bunga tetela geuninganan anu unggul teh di golongan manehanana. Berarti anu can tarung teh Ambarawa jeung si Romada. Hal ieu pikir Romada mah bisa diskusi. Tapi kaputusana kumaha si Romada. Romada, ayeuna urangeun ieu tarung. Eta mah kumaha anjeun we? Mun teu mah capek ulah tarung. Urang tangtukeun we, dewek anu jadi pamingpinna, maneh jadi wakilna. Kitu we, gampang tong hese-hese. Bisa Kang, teu bisa. Kekeh kudu tarung tak bisa digitukeun. Mainnya mah kudu teu bisa Romada. Ok lah. Dewek sire pamingpina, maneh jadi wakilna kitu. Bisa Kang. Kekeh urang teh kudu tarung. Benar-benar sia teu bisa diajak kerja sama ah. Sok mun kitu carana malah. Urang tangtukeun sia di antara urang anu panghebat, anu panggagah jeung pangsaktina. Gunakeun sakabeh jurus. Ulah nepikeun ka henteu. Nyetang teh we Kang pasti bakal digunakeun kabehanana ge. Tenang we tenang. Waktu senaparantos para kaum dangur jeung katun kasadena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.